Ngagoreng tempe tahu, ngagoreng hayam dilanjutkeun ngagoreng lauk. Tuh bestinya ieu nama cuang masak deui tuh nu pertama. Ieu teh deuk ngagoreng tempe tuh tempena asup-asupkeun tong poho tuh. Asupkeun we kabehnya besti metereh tuh. Geus garing sabeulahna ieu teh tinggal dibalik-balikeun besti tah tingali mun geus kieu mah geus asak tuh tinggal diangkat we ieu teh. Tinggal ayeuna ngagorengkeun tahu tuh tahuna teh di dieu mah resepkeunana teh nya tahu kulit anu kieu jadi digoreng deui garing nya besti tuh. Jadi ngagorengna sing garing tah ayeuna ieu geus asak jait we deui terus eta ngagoreng daging hayam tuh. Daging hayam sabaraha keureut lumayan besti digorengkeun. Meh jeung loba-loba tuh tingali geus kieu mah nya antepkeun we tuh geus garing sabeulahna balikeun deui tuh geus kieu mah geus asak ayeuna mah cuang diangkat ayeuna mah ayeuna deuk ngagoreng lauk tuh besti. Ieu teh duka lauk naon nya nu penting mah lauk we judulna mah. Lauk naon-naonna mah duka tapi nya teu apal Tuh besti ieu teh geus garing deui geus asak deui hayu besti. Nuhun tos nongton videona.